Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbu sareng disunahkeun inda dzabhi ketika mencit hewan. Naon anu disunnahkeun teh? Khamsatu asya'a, ngalakukeun 5 perkara. Ahaduha ari anu kahiji tina anu 5 perkara teh at-tasmiyatu nyaeta maoskeun bismillah. Fayaqulu maka ngucapkeun saha adzabihu jalma anu bade mencit bismillahi kana lapad bismillah. Berarti upami aya jalmi bade mencit hewan kemudian nyarioskeun atawa ngucapkeun bismillah, maka eta si jalma tos cekap ngalaksanakeun sunnah maoskeun bismillah. Wal akmalu sareng ari anu paling sampurnana bismillahirrahmanirrahim nyaeta ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Kumaha cenah lamun aya jalma arek mencit hewan tapi teu maca bismillah heula, sah henteu pepencitanana, halal henteu hewan anu dipencitna? Falau lam yusami, maka lamun henteu maca bismillah eta jalma nu mencit teh halal, maka halal naon al-madbuhu hewan anu dipencitna. Ngan upami seseorang mencit hewan sengaja henteu maca bismillah, maka eta hukumna makruh. Sakumaha dicarioskeun dina kitab Tausyih, falau lam yusamma, maka upami seseorang henteu maca bismillah halal madbuh tetap halal hewan anu dipencitna ma'al karohati disertai dengan hukum makruh. Li'annahu karena sanyanyana hukum makruh eta tarkut tasmiyata amdan kusabab ninggalkeun maca bismillah dengan sengaja. Jadi sah mah sah pepencitanana ngan hukumna makruh. Nya kitu deui numutkeun keterangan dina kitab Hasyiah Jamal anu dikarang ku Syekh Sulaiman, kemudian diaoskeun ku Syekh Suherman. Wa yukrahu ta'ammudu tarkiha, sareng dimakruhkeun sengaja ninggalkeun maca bismillah ketika rek mencit. Falau tarokaha walau amdan halal, maka lamun aya seseorang sengaja ninggalkeun henteu maca bismillah ketika mencitna teh maka tetap halal. Naon sebabna? Li annallaha abaha dabaiha ahlil kitab, sebab Allah Subhanahu wa taala parantos ngabolehkeun memakan daging hewan anu dipencit ku ahli kitab. Ahli kitab ti dieu ayeuna mah jalma muslim begitu. Naon dalilna? Ulama-ulama Imam Syafi'iyah menghukumi sunnah membaca bismillah ketika bade mencit hewan biqaulihi, karena ayatna firman Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Al-ayat surat Al-Maidah ayat 5. Saur Syekh Sulaiman, wahum la yadkuruna, padahal eta jalma-jalma ahli kitab teh mencit hewan teh henteu ngucapkeun bismillah. Nah etalah ayat anu dianggo dalil ku ulama-ulama mazhab Imam Syafi'iyah pikeun menentukan hukum maca bismillah ketika bade mencit hewan. Selain ti ayat anu eta oge didukung dengan hadis-hadis anu sanesna panjang upami dibacakeun mah geus urang mah taklid bae ka ulama-ulama Imam Syafi'i.
lamun memang kurang nganut madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berbeda dengan madhab-madhab anu sanesna, sapertos madhab Imam Hanafi bahwa mengucapkan bismillah ketika bade mencit hewan itu hukumna wajib, sakumaha dicarioskeun ku Imam Ibnu Abdin di madhab Imam Hanafi. Beliau menuliskeun dina kitabna Hasyiah Ibnu Abdin, wala tahillu dabihatu man ta'ammada tarkat tasmiyati, henteu halal hewan anu dipencit lamun anu mencitna sengaja ninggalkeun maca bismillah. Nya kitu deui numutkeun Imam Al-Azhari di madhab Imam Malikiyah. Beliau mengatakan bahwa syarat sahna menyembelih hewan adalah kudu mengucapkan nama Allah. Nya kitu deui ulama di madhab Imam Hambali, salah satuna Imam Ibnu Qudamah. Beliau nyarioskeun dina kitabna Fatasmiyatu Mushtaratatun fi kulli dhabihin ma'al amdi. Tasmiyah atau nyebut nami Allah dengan sengaja menjadi syarat pikeun saha wae anu rek mencit hewan. Jadi secara umum para ulama-ulama mensyaratkan atau mewajibkan membaca bismillah ketika bade mencit hewan berdasarkan dalil wala taqulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innahu lafis. Etalah anu dijantenkeun dalil ku kebanyakan para ulama. Surat Al-An'am ayat 121 dan hadis-hadis anu lainna oge. Berbeda dengan madhab Imam Syafi'iyah anu kusim abdi dianut sareng anu kebanyakan dianut masyarakat Indonesia, bahwa hukum membaca bismillah sebelum menyembelih hewan adalah sunnah. Lamun sengaja meninggalkan bismillah berarti makruh. Wasani sareng ari kesunahan anu kadua ketika bade mencit hewan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, nyaeta ngucapkeun sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu sareng dimakruhkeun ayyajma'a naon ngumpulkeun jalma anu rek mencit teh baina ismillahi wasmi rasulillahi, antara nami Allah sareng nami Rasulullah. Misalna cek jalma nu rek mencit teh bismillahi wa bismi rasulillahi, ta eta makruh teu meunang seperti kitu. Wasalisu sareng ari kasunahan anu katilu ketika mencit hewan istiqbalul kiblati bidzabihati, menghadapkan ka kiblat berikut dengan binatang anu arek disembelihna. Ai tegesna yuwajjihu ngahadapkeun nyangharepkeun saha adzabihu jalma anu rek mencit madbaha kana hewan anu dipencitna lil kiblati ka kiblat. Wa tawajjahu sareng nyangharep ka kiblat saha huwa jalma anu rek mencit aidon deui, maksudna jalma anu rek mencit jeung hewan anu rek dipencitna sama-sama menghadap ka kiblat. Warabi'u sareng ari kasunahan anu kaopat ketika mencit hewan at-takbiru nyaeta maca takbir. Ai tegesna qabla tasmiyati samemeh maca bismillah au ba'daha atawa saparantosna maca bismillah. Sabaraha kali takbirna salasan 3 kali kama qalal Mawardiyu sakumaha anu tos dicarioskeun ku Imam Mawardi. Wal khamisu sareng ari kasunahan anu kalima ad-du'a'u nyaeta ngadoa bil qabuli kalawan diterima, maksudna ngadoa supaya ieu sembelihan teh, supaya ieu kurban teh diterima ku Allah Subhanahu wa taala.
kumaha ngadoana fayaqulu maka ngucap maka ngadoa saha adzabihu jalma anu mencit Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal Allahumma ya Allah hadhihi ari ieu kurban minka ti anjeun wa ilaika sareng ka anjeun fataqabbal maka mugi nampi Allah kana kurban ieu ae tegesna maksud doa anu bieu teh jalma anu rek mencit hewan kurban teh ngucapkeun kieu hadhil udhiyati ya Allah ari ieu hewan kurban nikmatun eta teh nikmat minka ti Allah alaya anu dipasihkeun ka abdi wa taqarrabtu sareng abdi nyaketkeun diri biha melalui kurban ieu ilaika kana rahmat Allah fataqabbalha mugi Gusti nampi kana kurban minni ti abdi Masya Allah upami ieu doa direnungkeun dihayati terus dipraktekkeun maka moal aya jalma anu kurban niatna hayang dipuji batur moal aya anu kurban niatna hayang pamer dan lain sebagainya moal aya naon sebab dirina ngarumasakeun ya Allah ieu hewan kurban teh ti anjeun ieu hewan kurban teh ti Allah anu dipasihkeun ka abdi mah teu gaduh naon-naon teu daya teu upaya sareng ieu nikmat ti Allah teh ku abdi dianggo ibadah ka Allah pikeun mendekatkan diri ka Allah mugi Gusti nampi kana ibadah kurban abdi Masya Allah numatak bakal ikhlas jalma anu bener-bener menghayati kana ieu doa numatak disunnahkeun mah mencit kurban teh ku sorangan lamun mampu sakumaha dina kitab Fathul Muin wa yusannu ayyad bahar rajulu binafsihi wa ayyashhadaha man wakkala bihi jeung disunnahkeun mencit hewan teh ku sorangan mencit hewan kurban teh ku sorangan supaya lebih menghayati mungkin atau supaya lebih hikmat mungkin lamun urang teu mampu mencit wa ayyashhadaha man wakkala bihi urang disunnahkeun untuk menyaksikan proses penyembelihan ku orang anu dipercayakeun ku urang sebagai tukang mencit hewan jadi kudu nyaksikeun supaya urang bisa ketika ningali anu mencit hewan yang gesret mencit urang ge langsung ngadoa doa tadi teh Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni atau doa anak Sunda wae kena naon ya Allah ieu hewan kurban teh nikmat ti Allah anu parantos dipasihkeun ka abdi ayeuna ieu nikmat ti Allah teh bakal dianggo pikeun nyaketkeun diri abdi kana rahmat Gusti mugi Gusti nampi kana ibadah kurban abdi sakitu bae cukup ku Sunda mah lebih menghayati ongkoh ari ku bahasa sorangan teh kumaha cenah Kang Herman lamun aya istri hayang mencit hewan kurban ku sorangan hayang abdol cenah pan maklum ayeuna mah zaman emansipasi sagala hayang ku istri menang apa henteu mangga sadina kitab Fiqih Al-Islami wa Adillatuh tahillu dabihatul mar'ati walau haidon halal pepencitan hewan anu dipencit ku istri sanajan eta istri teh nuju haid wasabiyul mumayyizi nya kitu deui halal pepencitan anu dipencit ku budak leutik anu tamyiz li anna lil mar'ati ahliyatan kamilatan sebab ari istri tos termasuk memenuhi syarat untuk menyembelih hewan jadi boleh upami aya istri hoyong menyembelih hewan sanajan terhaid itu hukumna boleh
lakin akan tetapi yustahabu dianjurkeun kaunud dzabihi ayakna tukang pencit teh rajulan lalaki li'annahu karna sanyanya ari lalaki aqwa eta leuwih kuat ala dzabi pikeun mencit minal mar'ati daripada awewe. Nah jadi anu lebih utama mah ku lalaki sebab lebih kuat, tapi ari awewe ge kuat mah mangga bae silahkan ari sakira-kira henteu ngabahayakeun mah. Kumaha cenah lamun jalma nu junub menang henteu halal henteu pepencitanana halal saur saha saur Imam Nawawi dina kitab Al-Majmu' naqala Ibnul Mundiri ittifaq ala dhabihatul junubi. Imam Mundir nukil bahwa menumutkan pendapat beliau tos aya kesepakatan para ulama bahwa sembelihan jalma anu keur junub itu halal. Kumaha cenah lamun mencit nanti make mesin boleh apa henteu halal henteu dagingna anu dipencit make mesin boleh dan halal asalkan memenuhi syarat-syarat. Hiji, jalma anu motongna kudu jalma muslim atau jalma anu mengoperasikeun mesin teh kudu orang muslim. Dua, mesin potongna kudu seukeut dan tidak dibuat tina sejenis tulang dan kuku atau gigi. Nu katilu sengaja mencit eta hewan. Mana rujukanana? Di antarana tiasa ditingali dina kitab Hasyiah Jamal. Wa surita fil alati kaunuha muhaddadatan jeung disyaratkeun dina alat untuk mencit hewan teh kudu aya eta alat teh seukeut kamuhaddadi hadidin seperti pesok tina besi wa qasobin atawa bambu awi wa hajarin atawa batu wa rososin atawa timah wa dahabin atawa emas wa fiddatin atawa perak boleh eta illa kecuali adman pesok atawa alat pencit anu terbuat tina tulang ieu mah tidak boleh. Naon wae anu kaasup tulang kasinin seperti gigi wadufurin sareng kuku eta mah tidak boleh. Naon sebabna li khabari syaikhaini sebab aya hadis anu diriwayatkeun ku dua imam nyaeta Imam Bukhari sareng Imam Muslim ma anharad dama wa dzikra rasulullahi alaihi faquluhu laisa sinna wadhufura wa yushtaratu fi dzabhi qasdun sareng disyaratkeun menyengaja dina proses penyembelihan ai qasdul aini awil jinsi bil fi'li tegasna bermaksud terhadap ain jenis hewan atau bermaksud jenis perbuatan. Jadi pokoknya perbuatan anu disengaja untuk menyembelih hewan. Nah, itulah kesunahan-kesunahan seputar mencit hewan sareng mencit hewan kurban. Wallahu a'lamu bishawab.